Bismillahirrahmanirrahim. Mama, hapunten abdi tilhur sausap rambut dihandap sahibas dampal rumaos abdi sok luhur saur bahe carek salutakan janten mama ngawitan ayeuna abdi kedah jengkar ti payunan mama kedah ngabakti kanu janten salaki kedah ngabela kanu janten garwa. Hapunten anu kasuhun abdi nedapi dua anak mugia rumah tanggi abdi sing dijantenkeun kulawarga sakinah mawadah tur warohmah. Amin ya robbal alamin. Parantos cekapnya mangga sok dipeluk heula mamahna geulis kasep dipeluk heula peluk mamahna dipeluk aa tah gitunya bral anaking hidup duaan sing dijantenkeun kulawarga anu sakinah mawadah tur warohmah. Amin amin ya robbal alamin. Parantos cekapnya mangga ayeuna gentosan kanggo ka mamah mertua heula. Parantos geulis cekap gentosan mangga ka mamah mertua heulanya. Posisina sapertos tadi mangga dicepeng panangan mamahna. Sapertos tadinya bismillahirrahmanirrahim jemplang bangkong nyanggakeun sungkem pangabakti ka salira ibu nu miheman nu magehan tali kasono widi ibu abdi tiasa laksana dina enggoni ngambah sagara rumah tangga. Ayeuna abdi dandapi doan anu kasuhun mugia rumah tanggi abdi aya dina ridona Gusti. Amin amin ya robbal alamin. Parantos cekapnya mangga sok ayeuna dipeluk heula mamahna geulis kasep dipeluk heula mamahna mangga dipeluk bral anaking hidup duaan sing dijantenkeun kulawarga anu sakinah mawadah tur warohmah. Amin ya robbal alamin. Parantos cekapnya geulis kasep mangga ayeuna mamahna calik nangalih ka palih kursi anu mangga ayeuna gentosan ku apa anak masing-masing heula mangga mamah calik nangalih ka palih dia mohon mangga. Duh apa sungkemen abdi nu ngayuga abdi nu heman ka abdi abdi nedapi duana anu kasuhun Bapak numi kaheman ka abdi mugia abdi rumah tanggi mugia sing dijantenkeun kulawarga anu sakinah kalawan ridho Gusti. Amin amin ya robbal alamin. Parantos cekapnya mangga sok dipeluk heula apa anak geulis kasep peluk heula apa anak mangga bral anaking hidup duaan sing dijantenkeun kulawarga anu sakinah kalawan bagja dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Parantos cekapnya mangga ayeuna gentosan kanggo ka apa mertua mangga sok mangga ngalih neng geulis kasep mangga ngalih. Sapertos tadi dicepeng panangana bismillahirrahmanirrahim. Apa nu mikaasih abdi nu heman ka abdi abdi nedapi duaan anu kasuhun abdi bade sapapait sama manis sasarengan silih bela ngahontal cita-cita nu can laksana nedapi duaan anu kasuhun mugia rumah tanggi abdi sing aya dina ridona Gusti kalawan dijantenkeun kulawarga anu sakinah mawadah tur warohmah. Amin amin ya robbal alamin. Parantos geulis kasep mangga sok dipeluk heula apa na mangga bral anaking hidup duaan sing mendak sareng kabagjaan dunia akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Parantos cekapnya alhamdulillah acara sungkeman parantos cekap ayeuna
ayeuna acara urang lajengkeun nyaeta kana acara suap lingkung tempel. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Mangga sok dituang ieu bekal kanggo urang duaannya. Mudah-mudahan sing dijantenkeun barokah tinu janten sepuh. Mangga ayeuna gentosan apa mangga majeng ayun mamah kapengker heula. Mangga sok mamah kapengker sami di dieu nya. Sok mamah majeng apa majeng kapayun mangga. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan sing dijantenkeun barokahnya tinu janten sepuh urang. Mangga parantos Bapak mangga caralik deui nya. Ayeuna calikna papayun-payun ieu mah kanggo rebutan mangga sok saha anu kenging ieu mah kedah dibagi dua nya. Bismillahirrahmanirrahim. Sok siap rebutan 1 2 3. Alhamdulillah. Sok pasihan diduakeun mangga sok disilangkeun tangana ieu ngemah kanggo pasuap-suapnya kara dicaket calikna aa ieu tangan aa nu ieu kieu tah kitu pacepeng-cepengnya. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Ieu mah kanggo panganten mah nya suapan pertama nyaeta sareng suapan terakhir. Sok sapertos tadinya disilang tangana. Sok sapertos tadi. Tekenging tarik-tariknya anya. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Tos aa cekap a. Alhamdulillah. Sok diteraskan sok sewa. Palawargi sadayana ayeuna acara urang lajengkeun nyaeta kana acara pabedol-bedol ieu mah nya. Mangga sok ngadeg ieu dicepeng sok mangga dicepeng kuduaan pahaan ame cepeng a. Nah gitu siap Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Alhamdulillah. Diangkat heula, diangkat. Tahan. Udah cukup. Alhamdulillah. Dicepeng wae heula nu alit mah. Mangga ieu nu ageungna kadiekeun nya. Sok mangga ayeuna calik papayun-payun. Ieu mah dicepeng kuduaan, digigit oge kuduaannya. Sok. Iya, berdua. Nempel, iya gitu. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Sing nempel. 1 2 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Palawargi sadayana acara adat istiadat Sunda parantos rengse. Mangga ayeuna acara urang lajengkeun nyaeta kana acara terakhir kanggo saweran. Mangga kanu bade ngawurkeun aci supados kapelaminan wae supados amannya dina rumah tanggi teh nyaeta aya cucuk rungkang bade ngadayung rumah tangga teh. Mudah-mudahan sing dilancarkeun sing dijantenkeun kulawargi anu sakinah mawadah. Mangga sok di beuleum we. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3.
ditiup kuduaan tah gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Parantos ya cekap ayeuna urang lajengkeun nyaeta kana acara mecahkeun telur. Mangga aa tekenging tarik-tariknya anya dibuka sapatuna dibuka wae nya. Neng kayak cepeng ieu nya engke tah sok dicepeng aa pundakna dicepeng aa cepeng pundak neng punten bismillahirrahmanirrahim sok mangga tekenging tarik-tariknya anya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tekenging tarik-tarik anya supados pecah hungkul. Awas. Mangga 1 2 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Sok ayeuna diwasuhnya si aa-ana teu aya pura-pura aja. Iya cepeng ieu neng. Bismillahirrahmanirrahim pura-pura dikucurkeun nya tah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Niat abdi ngabakti kanu janten salaki mudah-mudahan sing dijantenkeun saksi kanggo di dunia sareng di akhirat amin ya robbal alamin. Sok mangga 1 2 3 tos cekapnya sok mangga diangkat aa kuduaan kendina angkat kuduaan mangga sok dihandap heula mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ayeuna pecahkeun kendina nya kuduaan mangga sok dipecahkeun aa sok papayun-payun aa cepeng handapna neng cepeng luhurna. Nah gitu digoyangkeun heula digoyang-goyang dikaluhurkeun dikahandapkeun digoyangkeun deui sakali deui nya teu kenging rurusuhan. Siap ayeuna dipecahkeun 1 2 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Palawargi sadayana ayeuna acara demi acara parantos rengse. Alhamdulillah neda agung cukup lumur nada jembar bangaksami wireh ayeuna sim abdi nyawer anu pangantenan nyanggakeun mugi katampi. Bismillah damel wiwitan mugi Gusti natayungan Elis Asep nurendengan mugi kasalamatan sing tiasa sasarengan sangkan jadi kesenangan si senang laki rabina no diwuruk pangapayuna
nyata paristrina masing dugi kaharatina manawi aya gunana no dipamrih manfaatna manfaatna lahir batin alis asap sing prihatin jaga pikir masing tikin ka Gusti Rabbul Alamin ka Gusti Rabbul Alamin amin ya Rabbal Alamin mugi Gusti nang tayungan hur awur diawur awur lesmana hur awur diawur awur beasna hur awur diawur awur ecehna hur awur diawur awur lembarna hur awur diawur awur ecehna hur awur diawur awur lembarna hur awur diawur awur ecehna hur awur diawur keun sadayana hur awur diawur awur ecehna hur awur diawur awur lembarna hur awur diawur awur ecehna hur awur diawur keun sadayana mangka sok siap kanggo panganten siapnya mangga siap ya kanggo panganten siap 1 2 3 waduh alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil alamin iya MC na tacan Ibu tambihan deui atuh alhamdulillahirabbil alamin iya paling dia MC na tacan Ibu bari nambihan tambihan Bu saepkeun mangga sok saha anu kenging door press pilari dina koin door press aya door pressnya dina koin mangga supados dipilari leres Teteh eta koin aya nomorna ditingali nomorna hatur nuhun Adija ti teh henti tacan ti teteh tacan Allahu Akbar tenang atuh teteh oh si eta Allahu Akbar kapali dia kadia anak MC na tacan Ibu iya MC na tacan anu beremnya alhamdulillah masih aya